Ibu getol ibadah, sholat berjamaah, alhamdulillah. Teras ngaos Quran, alhamdulillah kenging. Sadinten mah 5 juz mah, teu bohongna. Teu bae ngalamun mah teu bae, ngalamun ieu mah. Tahajud dia tepikeun kam tidak mencelik 12 rakaat tahajud teh. Teu bae ngabong ge. Sugan we. Duhatna teu kalangkung abdi mah sedekahna sadinten 5 juta. Gitu nya. Orang ibadah hayang naon eta teh? Hayang lebet. Nah lebet surga teh eta teh ladang ibadah. Sanes. Surga mah aya dina rahmat Allah. Nah jalmi aya jalmi anu lebet surga teh ibadah aya. Nah jalmi anu gotong ibadah teh lebet surga aya. Aya jalmi anteng-antengan ibadah ku ka Gusti Allah. Janten ulama, santrina oge biasa ngapung, kapungkur zaman Bani Israil saurna dina riwayat jenengan teh bar sisok ulama agung. Ganu santri tapi dikersakeun suul khotimah naudzubillah min dzalik. Tapi aya sahabat nembe kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Janji junjunan abdi teh ikrar salira teh makasih Allah teh pangeran abdi salira utusanana cek eta jalmi teh epet teh cek Kangjeng Rasul tos syahadat itu waktuna perang mang aya perang isu gitu can salat can puasa ngiring perang geletuk we maot neraka surga can salat can puasa jadi teh can amal eta teh kumargi surga mah lain amal. Lamun enak surga tegenan ku amal, tah eta nuqsanur roja. Tegenan kana amal. Nu mawi urang ulah tegenan kana amal asa urang pangseueurna maca Quran urang pangsoleh teu kenging da teu apal. Surga teh milik saha ke kapayun ngan urang mah hoyong. Nu penting urang mudah-mudah rahmat Gusti